Goblok, sete. Hah? Naon lah. Goblok kita. Ayo naon siapa sih? Aing ku baru dak komplek digogogan na. Pedah naon kan? Aing kenal telepon goblok jika yang bisa kan kamaranehanna. Atuh kayak dari aya jalma teh punten gitu. Kapan aing kenal telepon wa tadi. Telepon ka saha sia? Ieu babaturan ditagih hutang ada sih. Cek aing geus gede kawan ieu aing ngomong sia teh paribasa cenah wani kamari ge. Wani ngan. Muasieun. Ya aing serang. Aing serang-serang kayak sia teh saeutik gedena kudu bisa karate atau naon atuh. Aing tadi mun izin lawan hiji mah. Berani aing teh. Atuh sabaraha hiji kayak dari bisa bela diri mah set gitu tah. Dari sana. Wah, tuh aing ngajarkeun kumpu. Tek dilawan ku aing kabeh. Tah lamun pamaneh teh kieu tah. Set. Wah ieu sia teh ketangkis kieu. Tah. Sok. Sok. Set. Tah. Gitu. Cindruk ya. Gitu. Pertama ninggalin wa, lamun dicekek aing kumaha? Babari mun dicekek masuk sia ajaran nyekek aing. Tah, dieu wa. Ibaratnya sia nyekek kieu nya. Kieu head. Set tah ieu cek aku sia tah pokona. Tah tadi kieu teh. Balikeun ka dieu. Cepuk gitu tah. Head sia teh. Apa ini mah? Ngerti? Kudu paham itu kayak namun aing beungeut kana beungeut. Set tah sok. Shoot. Tah, denger ieu cek. Bisa teh sia teh. Geus aing paham ini mah. Dilawan ku aing mah. Dilawan ka mana kae montong? Geus. Nah aing tadi. Aduh. Masih kayak naonan eta. Ya goblok, lu cing aing kabeh monyet. Hei. Wani ngajeng aing. Wah, sakan, tabrak lagi ke sete kehet. Babalagaan. Sok buru. Anjing giduhan. Siap kunaon deui kan sia? Tuh alas wa cara miki wa mah, untung aing boga jurus anyar. Jurus anyar kumaha ket? Dikeu ya grasep cekek. Cekek aing. Kumaha ket? Tah patali teh cekek aing teh kieu aya. Di cekek kieu tuluy di kieu keur purit ya Tuh lu. aing nek dikeu keun teu beunang, ku aing teh dikeu ya. Ayo cium dah. Punyuk sia aing punyuk.